mikiran Bapak ayo ini siap kabina dulu nah kabina Kakang sama cicing terus ngingki gitu itu kalau itu disiapkan gemolan oge geus disiapkeun dulu itu. Bener luasna teh. Keun antep teu. Tuman. Lain tuman-tuman. Naon sia teh? Mang menang geus ya. Sananya mang menang keun turunan tetepangna kitu ge. Turunan ti saha sia teh? Ti bubuyutna. Da lain anak ucing teh cepot teh. Teu nalipak maneh. Cing ngeunteung bapak teh atuh. Cing sadar nepi ka perbahdinya eta teng maruteng anak meraku kuncungan uyah tara TS ka Singapura. Uyah mah tetep TS na kahanap ti saha turunanana si cepot teh. Turunan Semar, punten ieu mah ieu. Da ieu mah nyaritakeun. Turunan dewek. Samohona teu sadar bapak, dupi bapak pangkat teh naon. Da dipercaya sote ayeuna jadi kuwusna sapak di kampung ieu. Bapak teh jalmi heureutpakeun punsat bahan ieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok rurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung. Ceuk abdi oge disebut tomat teh eueuh rengrengan bapak mah disebut tempur lain. Rengrengan teu aya. Penciteun doma sayur ge beh ditu na leuheung keneh doma sayur. Teu kabagian kelas ya bapak mah. Doman ini we kitu-kitu. Teuing lamun doman ini kencar-kencarkeun mah. Coba eta ka kolot. Samohon. Bongana kolotna bubudakeun. Bubudakeun kumaha dewek? Bapak teh ngeunteung kasep henteu ari bapak. Rumah saha dewek teh henteu. Ai bapak nikah ka saha? Ka indung si lain. Putri ti mana? Di negara Sekarmume putri saha nya putri raja geuning eta turunan ti dinya abena-bena teuing tuh tetangga aing ngeprokan ini depan nuju atuh tau sok kitu Pak baheula bapak geuning basa kapelet kumaha aduh mun ditunggu di paru catang dirumpak aya kararas baru kada teu diintip abdi aya kararas gapruk sitiragen pan harita barareu teh pangna bareu awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cager teh digembrong ka marang nya kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh rahasia kabongkar teh kitu. Hari can panggih harita panjeun mah sarupa. Can penak jeung emak. Cinjang tulungan Indonesia teh geus mah pageun tadi papageun dina impian, tina impenan bapak ge kapungkur geuning. Ka anak minta tulung ayeuna, anak minta tulung ka kolot kala diusir, kolot naon ngaranna. Cenah ka anak teh nya teh eueuh nu nyakinasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna kanu awewenya aku awewena kanu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodona kanu goreng patutnya aku goreng patutna kanu baongnya aku baongna kanu pegeknya aku pegekna bener jang nah keketerekan mang menangkeun ka anak nepi ka ngesek-ngesekeun tuturkeun sia erek da kadulur balik-balik kanan kolot kitu patut
Omong kadengen-dengen ke anak sorangan, punten abdi mau mengalahkan suluh panginten 7 minggu mah. Dek nuturkeun pun lanceuk. Tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek mandiri dek mitah tatangga we ngalah suluh mah ja. Sumuhun. Kolot kitu teuing aing mah. Dek dituturkeun aing mah. Jor sia. Tobat anaki wala mamilu nah teteh. Nah, pake jeung naha teteh sagala ari Kakang Semar kabina-bina teuing. Nah naonan nya teh kalau teh nepi ka kitu ampun teuing sugan teh nyaanya anu jadi anak teh kabina-bina teh bari jeung anjeun teh. Budak dibawa geus galedek ku kaula kaula nepi ka lahir batin dunya akhirat ku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun. Dan naon ieu teh manglawankeun lain manglawankeun atuh da kanya kadeudeuh kaulas kasih kanu jadi anak kasih asta jingga kasih dawala teh geus napel geus aya dina hate geus masket atuh geus masket ari ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus munguh disepuh teu wajar aya di bapa kasauran model kitu teu beda we kacang ningang kajang kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade dedeuheus ka Kang jeung Rama ka nagara Sekar Mume dek nyuhunkeun harta bana mas picis kumarincing inten jumanten kangge punana kangge si asa jingga kangge si dawala bilih eta pi pamajikanna teh barang penta emas palai-palai sabaraton. Laras ieu mah sanes banyol bade dipasihkeun ku kaula bade dipaksa kaula teh putri rajana asa kabina-bina teuing teh anak nepi ka kitu aya kahayang nepi ka teh bisa nulungan indung naon ngaranna kaula teh ayeuna teh rek mios ka tukang kaput dek dicalukan si cepotek diukur cenah make jas hujan seleli dek didangdanan ku kaula nah sakabina-bina teuing Kakang Semar hapunten si cepot cenah make takwa ikatna cenah digenti ulah kitu wae nya make takwa make helm malah lucu sakitu kaula nun hapunten teuing ngolo kade karayu wa istri kanya permios Kakang heula diuk dek dituturkeun si cepot deudeung api-api teuing aduh kakara indung siapa kejeng nyeredkeun ka aing ma kumaha nuhun ulah ceuk beja Siti Ragennya ka anak sampeuran teh bisi ieu teh mangrupa kedok tapi geuning ieu meureun anu disebut mulus banglus gemleng tur salamet teh hiji istri anu sajati sanajan ka anak sampeuran nepi ka tega rek ninggalkeun kula salaku bapakna dek melaan si Astra jingga bari jeung eta teh anak sampeuran nganu hartinya ka anakna bogoh ka bapakna eta mun kana ripu moal dua matak bapak moal nyerahkeun sabab naon moal aya deui cara emah teh tibatan miceun memenihna mah eta make jeung dek bare harta kakayaan mas bisi kumaha jingin teh jumanten rek tontonan heunuhun eta teh tina kajaah bijilna ma cing inget bisi teu apa sawarga teh nu dewek cing inget ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya eta dunya ieu bumi
leras dalam ribuan kali lipat gede lagi. Bari jeung mah mancanagara aya keneh di bumi. Dek ngadu geulis jeung Bapak, yuk. Hayang naon? Si sepotong boro make jeung hayang ka manusia nu aya di dunya, hayang ka widadari dipedol paing hiji. Saton mah teh dek ngawa emas teh. Letik hayang sabaraha kontainer emas ampun nuhun mak nuhun ya udah tupang nadugi ka diusir engkeun cenah mandiri di mana-mana jelema peurih mangkena ka ituna peurah cenah macakar antep cenah katemong jati dirina cenah temong kamandirianana ulah diwowoy gede geus dewasa eukeurkeun si sepot teh gede geus dewasa eukeurkeun antep cenah mikir di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara balangsak kaituna kumaha tingali dina Malik Yaumidin ma didinya teh mad badal bisa dua mad badal dua harakat tapi aya deui anu disebut mad tobi'i bisa dua bisa tilu teh mah ma hartina perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh bakal karasana di akhir lamun daek peurih boh hade boh goreng di akhir manusia mah karasana aya deui nu ngaartikeun raja atawa nu ngaratuan di poe akhir heueuh kitu hasil tina amal soleh hasil tina bener bageur teh bakal dipapag ku malaikat oge lain dipepeg. Antap cenah mandiri aduh ampun teuing urang lalajoanan keun cenah nepi ka pebahmana kitu mah ampun teuing Kakang Semar jadi si cepot teh bakal salamet dihina ku pimitauhaeunana nepi ka ditampi ku awewena aing turun asik nuhun loba teh ngalajo TV inung sia teh make nyaho naon beta saha arta asik mana nuhun atuh si sepot bakal laksana tobat teh hayang gara nempo piminantueun ampun ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasihkeun ka piminantu nuhun kongkorong anu mana anu dijual teh geuning ku siga